Gul, jadi orang pendek ngaluput yang ngupat alakan kelapa yang tuh, daun kelapa lagi ngaluput. Terus segera kan? Oke. Dia mah cuma berapa aing bos dah naik. Ongkos lah naik lah. Hei. Lulus itu kena awak deh, naik cuma. Sebul ya tuh. Aduh. Ngap aing. Ya. Kurang ajar heula. Tuh. Dengan tanggang kupat. Tuh. Tah. Kitu tah deulekeun. Tah. Oke ya carana ya tingalikeun. Tuh. Aduh. Kuat ieu Gul. Terus ya maksud serian baing mah. Dah naik sebul. Aing naik. Tuh. Tah kitu tah. Tuh. Tadi tuh. Kupat anak kupat. Urep yang ngaranna. Tah buntutna. Kadengakeun rata. Ilah ka dieu dah. Aduh. Ngos-ngosan yang ora keneh ge duh. Nah. Tuh. Desen kejo ya jerona ya sangu. Masukkeun dah kitu tah. Ini geus segera turutan. Sia mah sebul. Tuh kumaha tuh. Ya orang kaya mah wajib dia nyen ieu. Tuh, jadi tuh kitu dah. Yang ngerapihkeun doang kayak ieu. Aduh. Ayolah urang geus. Bawa dong kalapan aja. Ya, Gul. Aduh. Nah, iya yuk. Tuh. Ayo. Ayo ada ya. Berken ya kada jalan ya. Jagoa aya di dieu. Ya, wih, mana bae ye? Biasa bae wa. Terus di ditu ada pelarian gua, gok mah di dieu. Nya pegua ieu ye maraban lauk. Sigana aya nu rada gede. Biasana sok arean rebong teh. Atuh ieu mah teh aya sigana biasa ku itu ye korai kadut. Korai kadut. Korai kadut ku goloba di dieu mah. Tuh uman berarti yo. Atuh uman ieu mantek aya ieu nama uan. Ieu ye kabeul rebokan nutup arek ieu kupat. Nah. Amun hayang aman mah gampang di lauk. Kunaon ieu? Di tokotan teuneun dina ieu kakenceng. Eta mah di bungarana burung. Geus tarik ngakan tempat. Gitu. Lain ieu aya teh kada mong teh bongnya dari geus baru recik lauk segala ieu. Gua mah teh acan ngalah ieu lauk ieu. Coba milu marabannya. Ayo sok mangga sok. Sugan bae kujan santel maka. Mohon, jakar teh tahu ieu. Iya, ayo mohon kadang-kadang tahu. Iya. Nya, Biasana di tawes, lauk emas, mujair. mohon. Ya, bonsel ge aya. Aya nya. Iya, aya bonsel ge. Oke, rek maraban heula nya. Ya, sok coba. Ayo, coba. Enggak. Ati eta mah maraban. Atuh yang santai biasana mah atuh loba di dieu lauk kuah. Coba Ngomong-ngomong terus di mana ieu? atuh biasa pan nukri kamari teh nyarios teh cenah amun aya naon mah arek mandi mah mandi. Oh, bener mengpeng di dieu. Lamun nek mandi mah kata bedi kitu ngencuan ngejekan ieu nya plak acung ua. Oh, plak acung. Ya, plak acung di dieu seueur tuh kali di ditu tuh. Jadeng-dengeun mah marlak acung mahal cenah mah. Gitu. Itu laukna gede. Oh, eta mah leutik keneh. Leutik keneh. Tapi lamun plak acungnya kade acung itu mah acung campur leunguh di plak eta mah atul. Atulnya. Ya, tuh kata bedi tulak banua tuh. Oh, mohon ge, mohon. Mohon ari kitu mah ya bade ibak sorangan bae tenan. Heuh, kudu diantar ku gua. Kitu diantar. Kudu heula. Tah, ieu sumur ayo. Ya. Ieu sumur na ieu. Oh iya. Ieu kita menek mani-mani nek cibeungeut nya.
Amun si banget kade bae yo. Ada baik. Kadang nak kaset itu. Kaset. Dulu lah poho bismillah. Seberapa kali? 10 kali kena naon. Kena naon? Amun kalewihan. Atuh lebih bagus. Oh. Ya. Enggak. Oh, gerak serangan baik gerak aku mani kini jelekeun tua. Oh, nyala Gua mah iki. arek mulanya. Mohon, mohon. Yang baik. Nuhun. Arek mandi heula yo, si Ya. banget nya. Oke, si banget lapang ka deuleu kaset yo, banget aing. Sugan bae nu arana si amo jeung si ulan sugan bogohun ka aing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya diri, kaset doang nama, yakin kabung bulengan, nyantar. Waduh, kalau sayuran ya udah sayur bakar ya. Sedekah kowe ngelebur sedekahnya. Kowe taruhan kowe dia. Beres yo si bungut na yo, kumakan dulu na kaset Kowe itu. barang-barang kitu meni Benar. kelewing. Nangka ya. Kunaon nangkana? Atuh lamun jadi sayuran mesti tok buut. Bubut. Heeh, Beuki kana nangka. atuh buut kekes kadang-kadang. Atuh betul ya kadang-kadang unggah ka dia ya. Tadi yo. Jadi dia malu di lewungnya gunung. Mohon. Coba monyet segera naon teh. Naon naon teh eta? Iya, wah. Buat aya pakai gede be. Jayeuna mah cenah nguping mah keur mahal. Atuh jarang toke gede mah. Jarang. Jarang. Atuh aya keur ieu gede toke. Cuman pendek. Waduh, Atuh teu ieu. Hayu urang ka Sangua mending yuk. kasaung. Tah adinya tah. Ayo mohon ge, panas di dieu mah bisi hidung. Ke kasepna leungit. Waduh, ayo urang mampir ka dieu. Saung. Aduh. Undangeun ada di saung mah. Tiisnya, Pak. Atuh lain lalawara. Di saung teh atuh ieu mah saung Pangulon. Di luhur gunung, jarang. Alhamdulillah ieu. Lain mantep kana awak ge deuleu beuh kuda kulit ge mani putih. Ya Allah. Ya, Meni koneng lampu yang di bagus. mantapnya. Atuh lain lalawara. Urang na bobohon si Wulan jeung si Amoy ge. Yakin eta kudu. Nya, Heeh. pangrasa ngaran Amoy mah doang kacapi daunnya. Kecapi daun. Nya, Bener. mundang ngeureut teh mah 4 bulan di seupan. Wah, amun amis sama amis-amis liar. Oh, pokona mah cocok. Cocoknya. Cocok eta. Ah, Cantel yakin. jeung Amoy. Bagus. 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 Mantap ai Lungguh kudu mah. lungguh dina dunya. Lamun usaha teh mah babari boboga. Cocok. Meureun hayang kitu nya. Hayang kitu. Nya. Sareng minta dua abi mah. Naon teh? Sareng awewe, sareng suara bagus. Atuh suara bagus tenang. Atuh lain deui sawara mah. Nah ini Lain deui ke tahap kedua bae. buat. Ieu bae heula. Tapi dites yo, bisa tuh. Atuh dites. Mangga coba. Nyanyi dangdut teh ya. Udah mau irama. Gede bae eta mah. Oke deui. Gede bae. Waduh. Gede bae nama. Ieu mah pan di leuweung. Oh di leuweungnya. Bisi tadi tiap bae urangnya. Mohon. Mohon. Jadi bisaan ieu nyanyina ieu. Oh tuh. Yo, kieu alhamdulillah yo. Ieu namina bener cantel. Santel. Asa pernah ngadeuleuna TV keur ieu mah. Main film naon ieu? Kira aku dah. Asa naon ngagari kuburan teh naon eta baheula mah. Ah, bohong meureun. Ieu pangrasa tapi nya dukanya. Eta mah mungkin fotokopiana. Meureun kitu malu geus kolot malah. Iyalah. Tapi nguping-nguping ya, didugul ke mana ya nya? Tuh, ingka mata budaknya. Hargeun. Biasa mah budak sok ngalas dulu. Kata begitu tuh. Kalau Waduh, aya bae si eta. Masalahnya ya abi ya, mumpung aya waktu arek nyanjang ka si Amoy jeung si Ulah. Oh, gitunya. Oh. Oke, bung ari kitu mah. Nyawanya? Nya. Aduh, doakeun bae ya. Atuh pasti doa mah didoakeun. Bogohun ka acan teh. Amin, didoakeun. Ayo, Nya. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalanna. Mohon. Ieu lamun teu salah urang lagu Kalangkang Imut. Coba urang jaga heula.
Aduh, sakit tu mardaya kena sawarama. Tos lah ah. Bilang na cukup lah. Kurang seperti baik. Jadi nek kaki turun heula kali tu besi aya bedul. Nek dong kebon ka paling lebak tuh. Baliknya nek mawa dangder. Oh bener. Di imam masuk ke boga dangder puga ya. Ke boga dangder di imah mah ya. Waduh, nek ka kebon heula. Dangder. Wih, gul kerenaan ya, ngalamun bahaya, aduh, misalnya kabogoh bahaya. Ngalamun kerenaan sih gul, usaha eker, bos ya. Rokok ya tak? Ih, wow, rokok beneran nih. Orang mapan yang saya baca orang mobil mak kaya ya orang mah. Monyet, sih ada monyet. Ngerokok dah ih, masuk sedikit, ada kong gitu yang golok lah. Ih, ngomong. Angin pun mah ya. Ada kiruk bae lah, sini aja dulu. Ini mata amat ini punya ha. Ada pun anjing dulu eta. Jenggot kahuluan kita pe. Bahaya tak tulis kabel ada. Busana itu. Mau ada itu kita terang lagi. Rokok di bawahnya, terus dia di bawah, beneran ya.